Nyelamatan pare karena rek mendekati masa panen, guys. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo, guys. Nah, jadikan minggu-minggu hareup teh arek dibuat samemeh panen teh kan biasana ari di dieu mah aya nu ngaranna nyalamatan kitu ya, guys. Tujuanna supaya barokah jeung manfaat. Terus parena teh hayang bener-bener baleuner jeung lamun di sawahan atau di tanduranna deui supaya ulah aya gangguan hama. Nah, ieu teh urang geus nyampe ka saung nu biasa parage ngareureuh. Haju manggil jelema nu keur araya di sawah titah kumpul. Oke, lanjut. Ieu maca doana geus beres, langsung ngabungkusan sangu jeung dahareun masing-masing di sawah. Pokona mah lamun setiap arek panen teh di dieu mah kudu sasalametan, terus menghargai kanu nyicingan tempat ieu oge. Entah itu apa, karena tak kasat mata atau teka tempo ku panon. Tapi setiap daerah atau lembur kadang sok beda-beda ya, guys. Aya nu makekeun, aya nu henteu. Jadi urang teh kudu menghargai masing-masing tradisi orang lain. Ari nyalamatan teh kumaha sih aopan? Terus sanguna teh kudu naon wae? Nah, jadi nyalamatan teh hayang dihasilkeun pamaksudan urang. Maca doana teh sarua wae siga keur tahlilan atau keur ngariung kitu. Lamun sanguna teh tamah bebas, arek kabuli, arek uduk, arek sangu wadang ge teu naon. Nu penting mah bisa didahar we. Sakalian babasaan ka makhluk alus anu aya di dieu. Ulah usil, ulah jahil, ulah iri dengki. Karena di dieu teh urang niat panen lain arek ngaganggu maranehna. Ya walaupun ieu tempat atau taneuh nu emak oge, nu ngaranna makhluk halus mah aya di setiap tempat. Jadi ibaratna urang teh kudu saling menghargai. Oke, next. Sumpah leuleus pisan karak di eusian beuteung langsung nanjak. Karena emang posisi sawahna teh dilegok pisan. Sampai baskom teh pangmawakeun ka alo, keuna aya gawena saeutik. Nah, mungkin sakitu heula videona. Oke, bye-bye. See you next vlog.